iya. Aduh, ya nonton TV. Aduh, seru ya. Salam. Tuh. Tamu. Kurang banget orang. Hah? Enggak kalau macam. Ngereportkeun kan? Wios. Kamu enggak kalau macam. Ya. Sokongan kita cari. Ya. Aduh, gitu terus. Ini beres sholat isya, nonton TV, kayak seru nih kan. Ya. Aduh. Aku goreran tadi ya teh nonton TV. Ai, isu-isu padahal pokoknya kan. Ya gitu. Ya kan binti ka dieu teh pada naoskeun suatu terus teh ya. Gimana? Ya lamun tos si akang tos rengsek mah tinggal muatkeun da soalna ku barudak kamari terus dipanggulan kasih jalan jadi si akang mah tinggal muatkeun orang mobil. Jadi tinggal maju ke mobil gitu. Ya. Sabaraha kan? Jadi pesen teh tinggal teh 3.000. Ya, 3.000 terus. Jadi akan nggak bingung mesennya 3.000 dan 4.000. nya 3.000 kan. Kata si Akang kamari abis teh Kang mesennya 3.000 terus teh sanes 4.000. Astagfirullah pan Kang. Katanya ku abdi damel ge 3.000 tinggal muatkeun bisa sariteun Terus maksudna. naik kumaha? Anu 1.000 dia di kamanakeun kota. Astagfirullah abdi mah ngadamel ge 3.000 pan si akang mesenna 3.000 kamari. Eta abdi mah pan mesen 3.000 kunaon dipangdaman ke 4.000. Nya 3.000 Kang. Eta Allahu Akbar kata si akang. Sugan jelema oreknya. naon Kang? Korek. Astagfirullah dilak-dilak musingkeun jelema teh cenah cokolot baheula. Lamun jelema musingkeun torek kudu didagorkeun kana tangkal cau berhubung di Kang? Kunaon? berhubung di dia buat tangkal cau didagorkeun ku saya kana tembok. Pusing gimana? Nah naonan Kang ieu teh? Aing mah nyageurkeun sia sia torek. Ngajakan ribut nih Kang. Tah aing nyageurkeun sia. Geus ah, nanaonan Kang? Geus kod kieu gelutan. Kos budak wae. Ari sungutna kunyem tapi teu kadenge. Torek namanya. Torek sia, tempat torek deki. Syukur sia kalau deki torek nih. Torek. Aing katepaan jelema torek. Cenah cekolot ubana torek didagorkeun dagorkeun sorangan we aing mah. Aduh.